Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang medar deui hanca dongeng dina jejerna si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu dalaah. Para mitra kaum dangu sadayana. Si kondang anu nangtung di hiji tempat. Urat reret di wates eta kampung. Kampung naon cenah ngaranna ieu? Manusia anak kacingali ku aing ieu meni rame sibuk ka ditu ka dieu. Ceuk si kondang harita bari langsung leumpang gegap. Anu gondrong ka angina maniking kiraban. Sedengkeun dina tongona ngagaplok pedang. Sing saha wae oge nu ningali ka si kondang geus tang teu bakal miris. Anu papanggih ka padu hareupan langsung we muriang panas tiris pura-pura teu nempo. Lantaran si kondang anu memang sorot panona anu seukeut na karana ibrat silalatuan anu tembus kana jajantung sing sawae anu bantrok. Si kondang anu terus leumpang urang kampung anu geus nyaho yen aya si kondang anu ngaliwat sanajan kumaha oge ciri-ciri si kondang anu geus dikanyahokeun ku sararea. Sabab si kondang mangrupakeun hiji jawara anu geus moyan anu paraka urang kampung mah warga sakabeh sanajan can pernah papanggih si kondang tapi numutkeun ciri-cirina. Dina tongongna nu ngagaplek pedang sedengkeun buukna nu lumayan panjang bari jeung teu kaurus baju anu memang make baju sing sarua hideung geus jelas kabeh oge lamun aya ciri-ciri model kitu geus pasti nyangkana moal saha deui iwati si kondang si raja pedang. Si kondang anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita sanggeus nepi ka parapatan. Kampung naon ieu ngaranna? Ka mana ieu aing lumpang? Ka kaler, ka kidul, ka wetan. Tapi lamun numutkeun jalan anu ngabulungbung leuwih gede berarti ka wetan. Ceuk kondang harita bari ngalengkahkeun suku. Kencring si kondang harita injit deui. Sanggeus nepi kana pelebah tempat anu memang eta tempat kasebut rame. Si kondang ngareret ka belah kencaeun jalan aya warung anu keur loba jelema bani keur ngararobrol teuing naon anu diobrolkeunana bari ding barengan ku heureuy tur saleserian. Geus teu aneh meureunan warga anu sararapan sempal guyon hareureuy jeung babala baturna. Tumaninahna keranan barang katingali rentang-rentang aya jalma nu ngagegag anu geus teu salah deui yen eta jalma mangrupakeun jalma nu dipikasieun ku sararea nu ngaran si kondang. Sawareh eta jalma aya nu mayar langsung init lantaran mung kabalerang sok sieun ki kondang kumaha-kumaha nu teu kaburu init kapaksa ngeret ka sisi tungkul nu wani ngobrol saeutik oge ceuk paribasana ngapan oge ditahan lantaran sok sieun si kondang ngajadikeun kuciwa kamaranehana. Reg si kondang harita eureun ret ngareret ka sakabeh warga nu aya di dinya ret ka tukang warung harita nu ngaleper. Kabeneran aya warung euy. Cik aing pangmeuli pangieukeun pangninyuhkeun cai kopi euy. Nu hideung nu lekoh. Ceuk si kondang harita brigek diuk tina bangku anu panjang tur lowong. Sabab jelema nu tadi darariuk dinya harita ngeret ka belah juru. Ret si kondang harita ngareret. Kunaon sia make jeung maroriang kawas kitu ha? Teu kunaon juragan? Ceuk salah saurangna harita. Si kondang oge teu medulikeun sabado amat. Jalma anu keur katingali maroriang sabab manehanana geus pasti nyaho. Yen nempo manehanana eta jalma pangna bisa kitu. Beuki angkuh we keur si kondang. Dewek datang ka ieu pitempatan neangan hiji jalma anu ngaranna si Kamileung euy. Nah ilaing geus pernah nyaho ngaran si Kamileung. Si kondang harita neuteub ka jalma opatan anu keur marerungkut. Nami si Kamileung nami nama parantos terang tapi teu terang jalmina kawas kumaha magaan. Jadi si laing teu apal can pernah aya ngaran si Kamileung nu datang ka dieu.
teu acan kan sateka terang mamang memang si Kamileung teu acan kantos ka daerah dieu kan. Mangga atuh ieu kopina kan kan cek tukang warung harita bari ngeleper kep eta kopi dicokot ku si Konang nu saterusna diasongkeun ka bibirna legrot harita kopi inum beak setengahna cacakan eta kopi teh kasebutkeun panas tur ngebul keneh sakabeh harita kurtiban deui ciduh nanda kasabar geus apal kasakten si Konang kawas kumaha sararea agen teu kaget tangtuna gablag warung sakalian aing panginjangwa eta miringankeun kejo euy lapar geuning disidik-sidik mah aing teh kaamu seungitna ieu dengan kejo di dieu ye manggagan cek tukang warung harita teu ngabaha sagala diasupkeun kana piring dengan kejo tangtuna anu alus sanggeus kitu song dibikeun eta sangu ka si Konang langsung ngarahar eta sangu bari cingugur teh leungeun sipat nanti sukuna langsung naik ka luhur sabeula tumaninah kenah ngadahar sangu geus beak si Konang cengkat got minum cai anu geus disadiakeun nya mangrup kancit teh haneut cek si Konang harita bari calawak kenah rada seunghah oge lumayan cek si Konang wayahna aing moal mayar euy disawios juragan cek tukang warung harita kumaha deui piraku rek kambaha mah meureun moal teu disapatkeun mobeheungna ku si Konang aing rek leumpang deui euy sumuhun mangga juragan sakabeh oge ngajurungkeun dina hati major teh teuing cenah ngan pada heueuh we ari hareupeun mah sagara mangut lantaran ku sieun teh ku si Konang kencring si Konang harita ini teu lila aya di dinya na keur tiba dahar we jeung ngopi sanggeus jauh si Konang tukang warung harita pok ngomong aram jadah nakeranan jelema teh nya euy teuing kumaha modalna manehna mah modalan jelema teh mayahan jelema siga mayahan beurit we kecak we teu ngingetkeun kana eta jalma teh boga keluarga ek nu salah ek nu bener sakira-kira nyelakitkeun manehna bari paehan we jalma kitu mah da paehna oge begerak bakal aya ngadek deui we cek salah sauragna nya sagala rupa oge bakal aya wawalesna sabab lain hiji dua nu kadenge ku kuring mah memang si Konang teh tukang hajar jelema warga urang dinya kalau lutu tingkulutu kue dalah tapi bisa dikumah memang si Konang kawas kitu akhlakna anu bejad cek paribasana tapi anehna si Konang anu memang teu beukeun ka awewe ka lalaki pasti dipaehan we ku si Konang eta hungkul kaunikanna teh beda jeung jalma-jalma jahat nu lainna jalma nu jahat nu lainna mah sagala dirarat atut ka awewe nini oge dihajar tapi keur si Konang ek sakumaha geulisna awewe tangtu si Konang mah main sabet wae beheungna eta nu kajadian si Konang anu leumpang terus nyusur jalan anu satapak nepi ka kampung kadang eureun kadang henteu nanyakeun anu ngaran si Kamileung anu teuing di mana ayana ngan jelas manehna ngarasa panasaran ku jalma nu ngaran si Kamileung samalah si Konang eureun di hiji tempat anu kadenge keur ngomongkeun si Kamileung si Konang anu nangtung mancuh harita nangtung bari ngadengekeun ka jalma-jalma anu keur ngararobrol teu sadar aya nu ngadengekeun tapi heueuh aing euy muji ka si Kamileung elmuna anu luar biasa kamari cenah di desa Tulampa kadenge kapan teuting teh diranjah desa Tulampa teh tah ku Karaman kasebelan teh anu cenah mah ngaranna teh Ki Badak Putih Karaman Badak Putih nya tangtuna Ki Karaman Badak Putih teh Karaman anu geus moyan sabab pamimpinna wae anu ngaran Ki Sanekala jeung Ki Rambat geus tangtu jawara anu geus moyan pan anu ngabogaan ilmu-ilmu rupuhun si Konang pada ngadenge Ki Rambat jeung Ki Sanekala beuki mancuh wae ngadengekeunana sabab manehna geus apal ti guruna yen ulah gagabah lamun papanggih jeung Ki Rambat eta Ki Sanekala
sabab dua jalma eta mangrupakeun guru jeung anak buah. Hiji jalma anu gagah sakti anu can aya lawana dina waktu kiwari. Saha cenah ngaran Kirambat jeung Kisam nekala geus jelas aing geus apal. Cik hayang naon kawasan nepi ka mana cenah ieu jelema omonganana. Ceuk Ki Kondang harita nu nangtung mancuh di satu kangen tangkal ngadedengekeun jalma-jalma anu keur ngomong. Cenah mah tua kampung ti Tulampa teh kamari geus ngumpulkeun anak buah napanan. Tapi dah sanajan ngumpulkeun oge. Teteh lah tua kampung kapan kepalingan. Malah leuwih loba tibatan anak buahna tah. Hartana teh nu kebeunang ku tua kampung teh. Anu teh nu beunang ku para karaman teh ti imahna tua kampung teh. Tapi nu mantak anehna anak buah Kirambat hiji oge nu metu. Kanu ngaran si Kamileung. Teuing kumaha carana eta harta banda urang kampung Tulampa teh bisa balik deui dina leungeun si Kamileung dibikeun ka tua kampung tur ku tua kampung kapan dibagikeun deui cenah kamari teh. Teu gampang ngarebut barang anu geus beunang ku anak buahna badak putih euy. Memang teu gampang sabab para karaman anggota badak putih teh lain karaman biasa anu kadang-kadang sok dipimpin langsung ku Kirambat atawa ku anak buahna nu ngaran Kisabil. Sedangkeun Kisabil sorangan geus apal kana kamampuanana, geus pada apal jalma nu geus moyan samalah cenah bejana. Hiji jawara ayeuna nu gagah sakti cenah nu ngaran si Pedang Sakti eta napi saha ngaranna teh? Ki Kondang, nya nu ngaran Ki Kondang cenah ayeuna keur neangan si Kamileung. Si Kamileung teh jelas ditareangan para jawara lantaran akhlakna nu hebat, tukang tulung tinulungan. Ulah ge geus lila ngadenge ngaran si Kamileung. Tapi heueuh hayang papanggih mah kawas kumaha jalemana potonganana kawas kumaha. Nah, boga ilmu menikot kacida saktina cenah. Samalah mah cenah si Kamileung teh bisa hibar. Tah bisa hibar kitu tawa bisa ngaleungitnya. Pokona mah kitu we. Beja nu katarima mah dah ngaran-ngaran beja kadang-kadang kata ditamahan, komo nu resep mah ditamahan we terus. Kadang-kadang memang dikurangan gitu. Tapi intina mah kitu we. Memang si Kamileung anu hebat we cek urang mah da urang mah pan teu bogana naon jadi nya kanu boga ilmu kawas kitu nang teu oge muji we ku kahebatanana kaum bari jeung dialu pake kana kahalusan. Si Kondang ungut-ungutan. Manehna ayeuna mah ngarti saha sabenerna si Kamileung. Dan si Kamileung hiji jalma satria tukang tulung tinulungan kanu butuh nalang kanu susah. Warga-warga anu kena bencana. Warga-warga anu beunang ku karaman paling di hartana diranya. Lamun kabagi ku si Kamileung tang tu bakal dibalikeun di hartana tur para karaman eta bakal diwara. Tetel. Hebat. Hebat. Lamun si Kamileung geus mampu ngacak-ngacak badak putih artina aing teh hese deui pikeun ngarah ka Kirambat. Kirambat memang hade aing geus pernah tarung tapi aing can nyaho saha nu eleh aing eta wa Kirambat. Ngan anu jelas Kirambat di mata aing memang jalma nu hebat, jago sajati. Tapi aing nu heran Kirambat kunaon tara luntang-lantung di dunia kajawaraan. Jeung dia disebutkeun di sanekala guru Kirambat. Tapi ka kiwari aing can apal di mana tempatna. Badak putih memang aing geus nyaho di mana tempatna sabab aing pernah nuturkeun ka asup Kisabil. Pernah neuleuh aing. Tapi jang Kirambat jeung nu jadi guruna katut Kisabil aing can pernah di mana tempatna aing can nyaho. Ceuk Ki Kondang harita bari corelat. Si Kondang harita ngacorelat ninggalkeun eta pi tempatan. Sedengkeun urang warung materep we ngararobrol lantaran teu kanyahoan aya nu ngadengekeun jalma nu ngaran si Kondang. Si Kondang oge sabantarna mah jalma anu memang teu sagawayah ngaganggu ka jalma-jalma. Sabab si Kondang hiji jawara anu memang tukang gelut jeung para jawara hungkul. Si
Kondang terameakeun tanaga ka jalma kajaba lamun si Kondang ngarasa katincak ngarasa kahina. Kakara si Kondang tara make ngomong heula pedang anu langsung ngalayang kana beuheungna jalma anu geus ngahina. Dan kabejakeun si Kondang ngaganggu di perkampungan atawa di mana. Tapi si Kondang sering ngagunakeun kakuatanana pikeun maehan para jawara ngadu kasakten jeung sajabana pakuat-kuat ilmu sering kadengi. Si Kondang anu memang ini teh tapi tempatan anu teu dikanyahokeun ku para warga urang dinya. Kacaturkeun jalma nu keur diteanganana nya si Kamileung. Dina poe harita si Kamileung keur leumpang we nikreuh mapai-mapai jalan setapak anu ngabulungbung nuju ka Pilemuran. Anu geus jadi kebiasaan si Kamileung lamun leumpang sok bari hahaleuangan teu puguh teh kadengena. Nyanyi anu teu puguh naon anu dinyanyikeunana. Asal ngabdina sungutna senang keur pikiranana. Leumpang ngaganeung eueuh karingrang tutung ulan. Tutung ulan. Alah. Atunu ngajalugrug. Alah, aing capek euy, udah neangan warung ya. Hayang minum kopi, hayang dahar beuteung aing geus nagih ya. Cacing-cacing geus ting karebak dina beuteung aing. Curilat, si Kamileung hari tengah curilat, ngagunakeun aji kidang kancanana. Neangan ka perkampungan, hawa anu memang karasa nyongkab panas. Sebab di daerah eta kasebutkeun daerah pegunungan. Kebenaran oge keur pacaklik kasebutna. Halodo anu panjang keur urang kampung mah pacaklik teh kasida pisan bencana anu panggede-gedena. Sabab melak pare henteu menyat melak sampe oge pararae nu puguh kalap sagala rupa gararing. Tangkal kalapa teu baruahan lauk di balong sararaat. Seubeuh ngadahar daging lauk. Tapi nya heuh bisa melak deui lantaran alam dina waktu eta memang keur halodo. Jadi sagala pepelakan jeung di sagala rupana memang gararing dina waktu eta. Para mitra kaum dangu sadaya. Si Kamileung sanggeus nepi ka salah sahiji lemur harita. Reg si Kamileung eureun bari nangtung panonna neuteub seukeut ka hareup. Urat reret ka kenca ka katuhu. Ningali ka jero Pilemuran jalma-jalma anu pabaliut anu kakarak balik di sawah tangtuna anu manungtun muning jeung garuna dipanggul aya oge anu mangul pacu. Si Kamileung ningali jalma anu keur ngalah sampe bari jeung sampe laleutik keneh oge geus diala da meureun heueuh ari usum paceklik mah daripada maok mending keneh eta we nu aya dijual. Si Kamileung nangtung harita nanya ringat rada ngagarobok kaita jalma rantaran rada jauh memang. Keur nararaon mang? Ret jalma harita ngareret aya kana sabuara urang anu keur ngawas sampe we di kebon anu lega. Da malum daerah dinya mah memang pepelakan teh sampe, cau, kalapa. Eta jeung nu kararitu we. Eta jalma nu ditanya harita merelong ka si Kamileung. Si Kamileung nyampeurkeun ka jalma merelong. Keur kieu memang mah biasa keur ngalah sampe jang. Arek ka mana geuring? Jika mencegah lain urang dieu jangnya. Memang wing malin urang dieu mang. Urang jauh wing mah keur ngalalana pokor. Ngalalana? Nya mang. Eta sampe terek di kamanakeun mang make jeung dia jual teh dia nanti di cabutan kieu. Arek dijual jang. Sesana dijieun pake nyeun oyek. Oyek? Nya, harapan ayeuna mah da hese atuh. Pare teu jaradi nya kapaksa we sampe dijieun oyek jang. Jang gantina sangu. Oh, kitu mang. Ngeunah jigana mang oyeknya. Puguh we ngeunah nama iku lapar mah. Nya anu teu beukieun mah teu beukieun tapi da di kampung mah geus kabeh oge barareukieun jang. Aya geus kumaha deui mun teu nya sangu reumeuy meuleunan. Oh nya mangnya. Ari sangu reumeuy teh nu kumaha mang? Cekan wing mah teu apa pengalaman ya keur wing.
Dan pernah nyejangnya. Aduh kacan pernah duka ngeluskan pedacan nyawa sang ngurumbi tanah pada aku mah. Ari di kampung di dia mama, Jang. Nu disebut sangureumeui teh sangu anu dicampur jeung cau disiksik taleutik teh geuningan. Cacak cau teh. Tah saterusna dicampurkeun jeung sangu beas asli. Jadi lamun tina beas setengah kilo, nah, sangureumeuna oge setengah kilo. Jadi loba tuh. Oh, jadi rasana atuh meureun kawas cau. Ya, kawas cau jeung sangu we kitu Jang. Daripada teu mahi mun keluarga loba sok. Lamun nyangu memaksakeun alusna sangu eta da mamah atuh keluarga genep urang. Meureunan kumaha. Kadang-kadang sangureumeui mah nyatan jeung jagong Jang, dihijikeun atuh jeung jagong gitu. Oh, Nya Ujang can ngasaan gitu model sangu gitu. can mang. Oh, emang ti mana gitu Ujang teh? Jauh mang wing mah jauh pokona mah wing mah. Oh gitu. Jadi rek ka mana tuh urang teh ayeuna teh? Oh, nyai ngaran nama mang tepung ku ka mana we curuna meureunan. Ngalaran neangan naon atuh neangan calon pamajikan sugan mah. Nah, teu kapikir-pikir gitu mah mang. Intina mah wing mah yang dengan pengalaman mang tah ayeuna uring modal ngobrol kita kan jadi pengalaman ku wing mang. Sanu nyaho da jelema teh pan moal alus wae, moal beunghar wae. Hiji waktu uing malarat kan bisa kawas nurungan. Nanti nurutan mangareumeui sangu. Memang bener Jang. Geus atuh nyimpang heula ka imah Mang. Among sagedeung teh bari rek balik yo. Bisi hayang nginum teu hayang ngasaan sangu oyek sugan mah. Sangu oyek teh kumaha mang? Ayo urang dieu mah sangu oyek teh ya Jang. Si sampeuna teh diasupkeun kana karung terus dikeumkeun nepi ka ledak tah sangu. Sampeu teh nepi ka ledak nu ka 3 poe 4 poe saledakna pokona mah. Terus kumaha mang? Lamun geus ledak da biasana masuk di balong ngan kulantaran ayeuna balongna pan sararaat. Ya kapaksa we di walungan nu caina ngarauras kitu. Teu geuloh teh mang. Ada geus kumaha deui geuleuman nya. Tangke teh anu geus ledak teh dina karung. Talian tak karung teh sing page. Digencet Jang. Digencet aku batu nu badag kacida. Sina kaluar tah acina teh kaluar caina lah gitu. Kita jadi aci pan. Caina acina kadahar. Oyekna kadahar. Sanggeus kitu eta oyek teh dibebek. Bisa aya nu rarentul keneh. Ditutuan eta kumaha we lah kitunya. Geus kitu terus dipoekeun Jang. Digeleng-geleng tinggi tarantil tah. Kumaha we beas kita jadina. Geus kitu mah geus beres dipoe kumaha langsung we disangu Jang. Jadi bea jadi oyek teh. Oh kitu lih. Punya mangnya nyeuna. Wah lain ripu deui tapi dalah di kumaha pan ari di kampung dieu mah. Sabenerna mah oyek mah da kumahanya. Sing loba beas lubak libuk oge ari di kampung di dieu mah memang sok aya wae oyek mah Jang. Ngamanfaatkeun sampe gitu. Pada bulicik-bulicik sampe ya jarieun oyek di dieu mah dimanfaatkeun. Jadi jangan lain Jang dina musim paceklik wae oyek mah di dieu mah. Oh jadi di dieu mah kadaharan nu kana itu geus biasa memang. Nya lain ke musim paceklik wae biasa tawa itu iya kadaharan biasa we di dieu mah. Matak sok dibareuli ku urang kota oge urang dieu mah. Oyek-oyekna teh sok aya wae saban imah oge bararoga wae nya tanah ngamanfaatkeun sampeun leutik eta teh itu teh pan. Oh alus tuh mangnya. Ya kitu we Jang. Ayo atuh Jang, mang geus beres yeuh. Eta teh rek dibawa ka mana sampeuna mang? Ya dijual sawale da geus aya banarna di dieu mah. Gitu keun kudu larangung ke dibawa ka ditu. Mun sakebonan kita sok menang loba teu mang geus kira-kira. Jadi dieu mah lamun sakebonan kieu teh perhitungan kan diborongkeun ieu teh.
Sakyeueun ngan kulantaran ayeuna mah sampeun aget barat laleutik teu garade jadi murah jang. Jaduka sabaraha kintal atawa sabaraha tonna mah. Kurang leuwihnya meureun ieu teh kana 7 kintalan jang. Perhitungan mah gitu. Itu usaha nu mang. Nya nu mang pugu ieu teh. Ayo atuh geus beres da. Karena itu ieu nama lain ku mang, mang mah tadi ke neangan ieu hungkul bari ngara Pak ieu daun sampo jeung parab doma jang. Oh, ayo tuh mang. Ku inget uang panggul teh parab sadoma teh. Antongkeun bae da mang ku lain hungkul. Keur ngontrol hungkul ka dieu teh ningali geus beres encana pek teh geuning masih keneh loba nu digarawe naranggung ieu. Oh, atuh ayo ah. Sanggeus puguh kitu mah si Kamileung jeung si Mamang eta bari mangul parab doma nyatar mangrupakeun daun sampe anu meunang motongan. Ari eta ngararingkig init ninggalkeun eta kebon sampe anu dibolongkeun teh ya. Geus teu ngaboga-boga deui keur si Mamang iwal ti tanahna we meureun manehna dari sampeuna mah geus dibolongkeun duit mah teh geus ka mana bawa ku si Mamang. Tekung silila si Kamileung geus nepi ka imah. Tela imah tadi dinya mah kacida pisan sederhana ada hateupna oge lain ku kenteng mere zaman kiwari. Cukup ku hateup eurih we anu disisi. Tapi memang palupuh anu harerang jeung kayaan anu genah we tangkal kalapa dihareupeun imah meniting arulang. Komo bari jeung kayaan ayeuna anu halodo di daerah dinya. Kek si Kamileung harita diuk dina gogolodog. Si Mamang oge sarua harita bari muka dudukuina pake gegeber kana dadana anu karasa hareudang. Angin anu karasa ngahiliwik tapi tetep we angin ngahiliwik oge teu pugag dudukui mah pake ngageberan kana dadana. Mimi Naon Kang? bawa ka dirina teh kota cai. Cek eta si Mamang nitah ka pamajikanana anu ngaran Mimi meureunnan. Pamajikanana harita langsung mukakeun panto neuteub ka si Kamileung. Geuningan aya tamu. Alayan tamu wing mah. Tadi papanggil si Mang ngobrol di kebon pugu bi. Ke ari ujang teh tuh nya teh tadi teh ngobrol tapi teh apa ngaran. Saha teu nami teh. Mang Uing teh ngaran si Kamileung Mang. Rimang saha? Ari Mang mah ngaran Mas Samsudin. Oh, Samsudin. Ayo pemajikan Mang. Asok di dia mah sebutan Bimimi we. Oh, nyanya. Tadi teh Kamileung. Nya Mang Kamileung wing teh. Cemimi harita neuteub. Sebab ngaran si Kamileung manehna geus pernah ngadenge sanajan saliwat. Ngan kitu teh si Mang Samsudin teu wara loba omong. Sebab sok sieun lain yen ieu teh si Kamileung jawara atawa lainna. Sebab lamun dina tangtungan teu siga-siga jawara, awakna oge henteu barsekel teu kumaha. Ngageleunyeur we biasa kelas pemuda biasa urang lembur ngan beda teh make baju sing sarua hideung. Sok jang cai heula tah. Are ngasaan teh oyek. Hayang Mang oyek mah euy sabenerna mah yang ngasaan kelas kumaha. Mi. Ai oyek nu kamari aya keneh. Aya da geus disangu. Bisi edek mah dikadiekeun we tuh. Da dina tampir keneh puh. Nah dina tampir. Ada oyek masuk nakeulana dina tampir we langsung diarahikeun. Ujang can pernah kitu ngadar oyek. Can pugu mentak uing penasaran ge kawas kumaha oyek teh. Meureun di lembur ujang mah tara aya nu kieu nya jangnya. Nya can pernah ningali meureun nya ayangan pernah uing can pernah nempo Mang. Oh nya si Bibi nya teh Bimimi harita mawa tampir leutik ka tengah imah. Samal goang katingali aya. Saterusna goreng peda meureunan teuing beuleum peda dibeuleum jiga nama. Puguh we tengah poe ereng-erengan ngadarnu kitu muh nikmatna keranan.
Aya daun jamu mede katinggalina teh tadi kampung mah daun jamu mede teh kacida pisan lobana teh kudu meuli tinggal mipit we. Jeung daun gedang oge loba. Aya kacang panjang segala rupa lalap teh aya di dinya. Nya ayo atuh Jang, mangge geus lapar yeuh. Ayo mang duh uing kabeneran jeung meuli seungit ngannya. Nya kitu Jang sangu oyek mah. Kan itu sangu oyek teh sok aya nu di kalapaan. Aya nu henteu kan mamang mah. Teu genah lamun di kalapaan teh, sok asa nyarelap jadi tara dimake kalapa mamang mah. Oh gitu mang. Oh sok atuh uing hayang yo. Ya sok ta piringnya tah. Piring seng harita dibikeun ka si Kamileung. Da zaman harita mah tara aya piring ieu meureun di kampung mah. Piring seng we cukup anu geus raretrek tukangna teh. Si Kamileung ngenyuk eta oyek sapiring. Terus sambal goang jeung lalabna oge dikarepiringkeun. Si Mamang ngeserkeun peda anu menang meuleum, peda tanyan teh anu laleutik mani kararetek. Si Kamileung sakeluarga jeung si emangna harita barang dahar bala kecerakan mueuh nikmat meureun tengah poe keur mah lapar ongkos. Si Kamileung lapar, si Mamang oge tos ngalasulu eta nepi ngalaparab lapar. Jadi mueuh sararea oge manika cida pisan ponyona. Teu pira anu di daharna teh nyaetana sangu oyek ku si Kamileung. Jadi pangalaman jelas keur si Kamileung. Sabab saumur-umur manehna kakarang dahar sangu oyek, tapi tetela geuningan. Dahareun tina sampeu teh gede pisan manfaatna. Seubeuna sarua jeung dahar sangu we. Si Kamileung anu geus beres nya kitu di si Mamang. Sangu oyek dibawa deui ka dapur sasana. Jadi di imah teh bersih deui. Si Bibi pangnyenkeun cai kopi sakalian jeung nu jadi salakin. Ya Jang, atuh caina ya. Sok udud. Tara abi, tara udud mang mah abi mah. Nyara akang nanti mangge dia sok kabako we. Ayo make daun kawung ye. Nah daun kawung mang. Nya daun kawung di dieu mah da udud teh. Ayo geus naon deui atuh. Daun kawung we, teu mungkin atuh. Cek si Mamang harita bari ngalinting. Bako anu dilintingkeun make daun kawung. Geus jadi kebiasaan di kampung eta mah sagala serba heueuh teh ya. Jadi naon anu bisa dimanfaatkeun teu kudu ngarewong, teu kudu jadi kasusah. Si Kamileung ngarasa betah di kampung eta. Sanajan kaayaan meni halodo, ngentrang panas meni poe. Tangkalan katingali parerang sawareh mah. Sawah-sawah henteu jararadi diganti pepelakanana ku kacang, pada kadele jeung sajabana. Supaya tetep bisa kaas ala hasilna beureunan ku urang kampung. Ibu-ibu jeung bapak-bapak katingali geus sarore dararatang ngaraliwat ka hareupeun imah Mang Samsudin. Ibu-ibu anu ditiung nya teh make samping digulungkeun, nya kitu bapak-bapak tukangeunana anu didulukuy make celetok bari manggo pacul geus jelas. Urang kampung dinya sapopoena memang tani jeung tani wae. Lelah memang meureun karasa, tapi dalah dikumandeui memang kebiasaan di kampung eta tani. Sanajan ayeuna posisina alam anu memang halodo, nu mentrang panas, tapi urang kampung urang dinya oge harita teu eleh geleng. Sanajan pernah panas kumaha oge tetep we ngalaksanakeun tugasna ka sawah atawa ka kebon saban poe. Sawah anu ayeuna geus alih fungsi jadi kebon kacang atawa kadele. Teu mugageun pikeun patani segala rupana nyiar kipayah jang nyukupan keluargana. Si Kamileung poso sorena harita pamitan. Sanajan Mang Samsudin hayang ngobrol itu ieuna jeung si Kamileung, tapi si Kamileung teuing kunaon. Manehna mung lamun kudu ka leuwih kanyahoan jati dirina. Bantukna si Kamileung oge pamitan rek neruskeun di perjalanan cenah. Teu bisa kumaha. Mang Samsudin ku tiba ungut-ungutan we harita. Sanajan dina hatena hayang kena ngobrol jeung si Kamileung, sabab ngarasa lucu si Kamileung teh lamun dina ngobrol. Kan ceuing atuh si Kamileung kira-kira harita geus paso sore panon poe geus rada nyedek, geus rada iuh. Si Kamileung init ninggalkeun eta kampung. Sanggeus ka sisi kampung si Kamileung
ngapelesat di init ninggalkeun eta pitempatan teh ku jalan ngagunakeun aji kidang kancana lumpat diri ibarat kilat nuju ke tempat anu lainna nu can dikanyaokeun ku sakamileung. Reg sanggeus jauh ti eta kampung sakamileung harita nangtung di hiji pasir bari nyang hareup ka belah kulon. Angin pasir ngahiliwik dang daunan ting aroyag ting pelenod teh sepati tarik teuing. Di belah kulon katingali hibarna layung anu ting karetip nuh mantak endah nakaranan mantak waas katingalina ku sakamileung. Bener-bener ieu ningali ka belah kulon mentak waas nakaranan. Aduh, tapi di daerah mana itu ieu teh jeung aduh angin menigeuna nakaranan. Aduh, tapi aing teh kudu neangan panghesan kudu leumpang di Cek si Kamileung harita bari ngaleos ngalengkahkeun di sukuna kakarage dua lengkah si Kamileung. Jurilat aya nu ngajorelat dua jalma kepedega di hareupeunana katingali eta jalma kumisna mah dibaplang nakaranan sedengkeun anu saurang mah eta jalma teh penek tapi butekel. Eka mana sia kisanak wayake kuluntrang di belah dieu ku kulamprang andeleun keur nyaga naon sia teh. Nah, datang udug nyangor ka uing ya teh. Ari maneh teh sa? Cek si Kamileung. Teu padonya euy dewek sa. Ngan anu jelas aing ngarasa kaganggu sia. Bagi jeung ngaliwat ka perba dieu. Apaan jalan ieu teh nyawa aing ngaliwat ka dieu geus ngaliwat ka mana kana tangkal kai? Lain monyet aing teh. Cek si Kamileung. Bangsat sia ngalawan ka aing. Ya kudu ngalawan jelema mah. Aing teh lain tunggul kapanan, boga leungeun, boga panon, boga irung tuh. Atuh puguh eta dua jalma beki amak nakaranan ka si Kamileung. Dianggapna si Kamileung anu kurang ajar ka manehanana. Srog si Busekel ngadeuketan ka si Kamileung. Pok si Busekel bari ngalugas bedogna ngomong ka si Kamileung bari tutupanana seukeut nakaranan. Saha sia teh make jeung ngomong sembarangan sagala kaing. Naon deui eta teh? Sora atawa cengcelengan ieu teh. Alah, haram jada sia make kaing nyebut cengcelengan sagala. Nah, ya jelema soal kana kawas kieu nya. Awakna ge kawas kieu deui. Saha maneh teh? Nah make jeung kudu nanyakeun saha sagala rupa. Emang rek mere naon lamun maneh? Mun uing ngomongkeun ngaran uing. Alam jada sia. Corelat. Si Penek Busekel ngacorelat. Tapi tetela si Kamileung ngareret ke si Penek Busekel anu ngagunakeun tanaga lapisanana. Si Kamileung mundur ka tukang menang dua lengkah. Yakin ieu jalma teh ngajak pasea ka dirina. Si Kamileung anu nangtung mancu dina tangtunganana teu seukeut ka si Busekel. Gerakanana anu gancang nakaranan. Si Kamileung dina hati nepok ngomong. Tela ngabogaan ilmu hebat yo. Gerakanana ge meni gancang nakaranan teh si kasebelan teh. Ngan eneh awakna nu Penek jeung Busekel deui, tapi ngomongna kawas kitu nya. Si Kamileung bari tetep waspada. Sanajan kumaha oge ieu jalma teh kabogaan ilmu kasakten anu hebat. Mantang manur sia. Siap, curelat. Kuku. Bedog harita diserangkeun ku si Penek Busekel. Rek ngarah kana awak si Kamileung. Si Kamileung sakolebat barang awak barang bedog harita geus ngolebat rek ngarah kana palawa awakna. Ngajauhkeun awakna ka luhur, juralit. Si Kamileung cucuralit sababaraha jumpalikan di luhur di awang-awang. Sedangkeun arek nutol kana taneuh, si Kamileung sempet heula ngagunakeun sukuna nu belah kenca ngajejek kana pelebat tongong eta musuh. Hiu gedug das jolongjong. Si Busekel ngajolongjong. Si Busekel harinta langsung namru. Sedangkeun si Kamileung anu crek dina taneuh neuteub seukeut katangtungan anu jangkung badag anu nyampeurkeun ka dirina. Eta jalma anu jangkung badag harita bangun amek nakaranan. Pok ngomong sorana handaruan nakaranan. Kurang ajar sia. Sia sebenarnya. Uing,
uing anu ngaran si Kamileung. Kamileung. Uing teh nu ngaran si Kamileung mun hayang apa-apa teh mah. Naon sia? Minggir sia, aing ngaliwat yo. Cuk si Kamileung harita bari rek ngalengkangkeun sukuna. Ngeunah sia make jeung hayang ngalengkah sagala. Kamileung. Geus nepi ka dieu ibarat sia teh geus asup kana buhu. Bisa asup tapi teu bisa kaluar euy. Anu hartina si laing kudu modar di leungeun aing. Modar? Sia kudu modar di leungeun aing. Sabab si laing geus wani-wani ngaganggu ka tempat aing deu. Nah, teh make jeung ngaganggu segala memang na ieu teh tanah nu sia. Jalan anu maneh lain. Batur ge sarua hayang ngaliwat sia. Maneh-maneh medit-medit teuing sia bangsat. Kurang ajar sia. Wani camplak ka aing hartina modar sia. Hiat, curilat. Eta si jangkung badag ngacurilat bari nyambelkeun bedogna. Kakuatanana katingali leuwih gancang tibatan budak petekel tadi. Si Kamileung oge tetep waspada. Sebab manehna teu nyaho ieu pakamampuanna kawas kumaha. Si Kamileung anu ngacurilat ka belah kenca plos, serangan musuh harita ngeplos. Sedengkeun si Kamileung ningali kekemplong musuh anu kabawa ku bedogna ku tanaga bedogna serangan harita. Langsung sakolebat ngajejek kana palebah kekemplong musuh. Hiu keduk das. Cungkal eta jalma langsung ngegedebuk nang karak pengkang lantaran kabawa ku tanagana sorangan. Si Kamileung harita nyengir bari ngorong. Kunaon euy? Maneh nu nyerang tapi maneh nu labuh ieu teh keke. Kurang ajar sia bangsa. Korejat eta jalma nu cangkung badag harita ngakorejat. Sedengkeun si busekel mah harita keur ungeuy-ungeuyan we. Sumengir lantaran ngarasa nyeri dadana oge. Lantaran dijejak tadi palebah tongogna nu temus make ngagunakeun aji tapak dewa anu digunakeun ku si Kamileung. Curilat. Si jangkung badag harita ngacurilat teuy ngipaskeun bedogna ti luhur nepi ka handapna rek mapas awakna si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung aya geus nyaho kakuatan musuhna. Sakolebat si Kamileung harita barang ningali bedog anu ngalayang. Leungeun belah kencana ngarampid eta bedog sanggeus deukeut kana awakna. Bedog harita ditewak ku dampalengan si Kamileung atuh puguh we. Si jalma jangkung badag kaget barang ningali si Kamileung anu newak bedog manehanana. Ditarik bedog teu beunang, didadetkeun komo deui. Lantukna eta bedog kadenge krakak. Cenah bedog harita langsung ngarakak. Ngagunakeun aji tapak dewa, bedog anu sakitu seukeut jeung badagna dirames ku si Kamileung. Nu tumibana eta bedog ibarat tipung. Saterusna diawurkeun ku si Kamileung. Atuh puguh we eta jalma nu jangkung badag melohok bari kuram kireum. Dina hatena gimir anu kacira pisan gimirna. Kurang ajar. Tetela ieu jalma teh lain jalma sambarangan. Waduh, aing dengar cadas yeuh. Kunaon kalah molohok juga mikiran hutang ka bang keliling sia. Ram cadas ya. Sabenerna saha sia teh? Apanan tadi geus nyaho? Apanan uing teh ngaran si Kamileung? Apanan maneh ke kudu nama nyaho? Apanan? Wadah, make jeung loba apanan sia. Geus teu kaci aing mah gelut kawas kieu mah hoream nyangarupan oge. Asa nyangarupan keuyeub apu. Curilat. Si Kamileung hayu tengah curilat ninggalkeun eta pitempatan. Les. Jirim si Kamileung geus teu katempo deui. Sedengkeun si jangkung badag jeung si petekel harita ting rareret. Asa muring geurig bulu punukna ningali jalma nu kawas kitu kakarakeun manehanana. Biasana mah manehna sok geluteun beka tuntas ka jenting manehanana cek paribasana eleh. Tapi jelas bener-bener si Kamileung anu mau ngalawan manehanana. Lain ku masalah elehna, ngan jelas si Kamileung teu minat ngalawan manehanana nu kawas kieu. Nu artina cek pikiran si jangkung badag. Si Kamileung teu hayang ngalawan manehanana teh kulantaran ilmu pangarti manehanana jauh disahnapeun si Kamileung. Kumaha Kang? Urang asa dihina kawas kieu mah. Lain ku masalah dihina euy. Percuma urang ngalawan oge malae kamampuan malae kakuatan deun. Jadi geus we ayeuna mah. Ulah loba omong. Syukur urang ayeuna ditinggalkeun kabur ku si Kamileung lain kabur pedah eleh. Eta hartina mu ngalawan ka urang anu memang teu saimbang. Ieu jawara mangrupakeun jawara sajati euy.
moal daekeun ngalawan ka jalma anu lemah bade urang kawas kieu. Tapi kumaha deui? Naon teh ya? Urang ka mana di? Teruskeun wae mah. Muantugna leos eta dua jalma nu penek jeung nu jangkung. Ngaraleos sanggeus teu mampu ngalawan si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung anu beblesatan harita reg eureun di sisi kampung. Si Kamileung anu dengdek harita lantaran ngadenge sora gamelan anu tang tingtung di eta kampung. Sora-sora aya hiburan euy ah. Namun kitu mah aing berarti aing rek palalajo tapi di belah mana nya? Jeung si Kamileung harita bari terus leumpang sukuna. Ngalengkahkeun leumpang mapai ka jero kampung, asup ka jero kampung. Urat tereret ka kenca kakatuh katingali loba jalma anu kalaluar ti imah, nu mawa anak, nu sakeluarga we biasa rek nengkali hiburan meureun. Coba detik kitu loba jalma anu marawa daganganana. Si Kamileung harita buru-buru nyusul salah seorang jalma anu keur leumpang. Mang, Eta tukang dagang harita ngareret. Bari eureun. Aya naon, Jang? emang ka mana? Arek dagang, Jang. Emang dagang di mana, Mang? Oh, katingalun atuh. Apa nih teh dagang beladinya, Jang? Tah aya hiburan ayeuna teh aya celempungan, aya silat, aya naon pokona mah. Pan aya nu saban tahun di dieu mah sok aya hiburan mah, Jang. Jeung eta si Mang ngejelaskeun. Ayo atuh rek lajo. Nyamang rek lajo ah. Ayo atuh. Leos si Mang anu duaan jeung tukang dagang katingali teh tukang suuk eta teh. Si Mang leumpang dituturkeun ku si Kamileung anu tukang silila jog anyog ka tempat anu memang lega nakaranan geus rentul jalma tukang dagang jeung sajabana. Kaayaan anu pararoek disulap jadi calaraang, obor di sakurilingna. Tangtuna di zaman harita can aya listrik meureun. Obor-obor nu teu ngabarela nyaangan eta tempat. Katingali anu jaipongan di panggung, arena anu lalajo lantaran kahibur ku ayana eta acara. Si Kamileung oge harita nu nangtung neuteub kana panggung ningali anu joget atawa anu jaipongan para seni-seni urang Sunda anu tangtuna meureun di kampung-kampung anu lainna oge aya di ona. Si Kamileung harita ngareret kanu gigireunana bapak-bapak anu nangtung sarua make sarung. Dikongkoyang ku sarung. Mang, nah make dikongkoyang ku sarung. Iris, Jang. Tiris. Pelaku tiris gitu. Ngelagak kieu yo. Nya pugu tiris memang manuh. Itu acara naon sih, Mang? Ieu teh aya acara haul kampung. Haul kampung teh kumaha? Hajat kampung gitulah. Jadi setahun sekali teh warga orang dia teh disuguhkeun ku senia, ke kesenian segala rupa. Nandakeun syukuran orang dieu ka urang kampung anu dipimpin nya tangtuna ku tua kampung di dieu gitu. Oh, Aya eta ujang urang mana kitu ning teu apal. wing apan keur ngalawan wing melen urang dieu mah ngaliwat we ka dieu pedahna aya hiburan jadi wing hayang nalajo. Nya lalajo we yang beuki peuting beuki rame geura aya silat aya naon. Silat. Nya biasa we anu pentas seni karar itu nemongkeun keahlian anak gitu, tapi lain gelut lain pasea ieu mah gitu. Oh, nyamangnya. Panitia anu geus ngomong harita. Kayaan oge anu beuki peuting, anu lalajo oge geus beuki nyered ka jero antar bika hareup. Panitia anu ngomongkeun yen cenah dina pating ayeuna langsung rek diayakeun pintonan silat-silat ti para jawara, para paguron. Utang tu nah ngabungahkeun kasaraya di antara jawara-jawara eta teh tangtu aya hiji jawara anu memang kasebutkeun dianggap jago, dianggap paling hebat, anu jadi muncul zaman kiwari mah artisna we lah gitu. Tapi lain dina acara eta lain acara gereut atawa riweuh, tapi acara mintonkeun kesenian silat. Nggak nyiri nonton nemongkeun ke para warga
kahebatan dina ilmu silat anu di piboga ku saban paguron. Jorelat katingali anu jalma nu ngajorelat ka panggung, rengkene karita kendang murugtug nakeranan. Eak-eakan anak penulalajo jelas ngarasa kahibur tur bungah nakeranan. Si kamileng anu nangtung oge sarua sakahibur lantaran jelas ilmu-ilmu silat anu diperagakeun anu dipintonkeun ku para jago-jago di eta tempatan teh keur sopan teh deui jelas kahar. Saterusna kitu jeung kitu turun naik unggah panggung. Jawara nu geus beres harita turun diganti ku jawara nu lain. Sarua we mintonkeun seni-seni bela diri. Barang keur kitu jorelat katingali aya nu ngajorelat naik ka panggung. Atuh sakabehanana jalma anu tadina eak-eakan surak dak dumadak cempe diri ibarat gaang anu katincak. Ngarasa heran, ngarasa kaget. Sebab tetela eta nu nangtung mancuh dina panggung teh hiji jalma anu memang keur dikanyahokeun ku sakabehanana. Jawara anu kasadia kacida pisan saktina anu ngaran si Kondang si Raja Pedang. Cakakak eta dina panggung katingali seuri lelengakan. Bagea euy, dewek hampura yeuh ngaganggu. Sabab dewek ka dieu teh keur neangan hiji jalma euy, ceuk si Kondang anu neuteub seukeut ka peserta anu silat. Eta jalma anu diteuteub paretinggal getar hatena. Sebab teutepan si Kondang teh bir ibarat silalatuan nu tembus kana jantung